datangnya nak kadinya Assalamualaikum salah aja teh ka mana tuh aja bang ya enak tuh kade kula mah iya dikonsultasi ya tuh mas ngobrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae ieu mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna mah guguruna sok loba tanya usaha bae lain mah Pak Haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ieu masyaallah kula mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kula teu asup mun teu asup tah kos kitu teh tah tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lain terus bae mah kos kitu geus bawa Kang Haji mah ka ditu gimana kok kakak Mang Haji bayi ada guru kumaha tuh guru gitu cuma dagang baik iya dagangnya aja bang mana Mang Haji mah rugi dah teh gitu batu sih ka dedei kuari halanan malah ka debejak neugeus kula ka dedei nah datang kadinya sekali dua kali bener sih ya bener lamun bener hayu milu jeung Mang Haji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut pada itu kumaha kita milih nek ngaorai nek monyet nek babay nek babi atuh babari teh bakos kitu mah tuh nggak selalu lu guna ngawarung gitu mah dikira atuh sia angel keneh bakos gitu syaratna kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah itu gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek itu aing diantar ku aing aing geus jadi utusannya anak puguh Pak Haji geus aing ge rasulnya aing ge rasul syaitonir rajim geus atulah musyawarah heula atuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah kari Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung ja ka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidah itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dhawi rahimi iblis datang ke jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis nyana datang tiba heula terus datang ke zaman Kangjeng Nabi urang nyana datang ke Abu Jahal nyana datang ke Abu Lahab nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron boga kibir di jeron boga ria di jeron dikembangkan ku iblis datang iblis Jahal naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah pangeran urang deuk dikamanakeun sok kitu geuleudena Uza Manat mun haju ente Jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah ajeun Muhammad ai pangeran urang deuk dikamanakeun ieu teh pan lain sambarangan pangeran ge ulah sageunana kitu ka Muhammad kuari mah kieu bae bener
eta pangeran Allah, Allah teh pangeran bener, tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah. Saha cek Abu Jahal teh? Eta pangeran jin, setan, eta pangeran. Oh, cek Abu Jahal sok macem-macem aja. Siapa sok aja iman bae. Ulah kitu cek setan. Ya, dengekeun. Asupkeun ke jero hate anjeun Jahal, bejakeun ka anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran, ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia, tah jelema nangieun pangeran Allah, tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah, tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu sekarang itu tah eta nangieun Allah. Seluruh hewan aya di kebon, di leuweung, di laut eta ngaranna buatan Allah. Ayo aya deui pangeran jin, iblis, sarua eta tah kadieu keneh eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak. Mau gajah ua teh eta badangieun iblis. Sia ada ulah salah. Bangsa nu sok ngarusak lah. Orai kalajengking eta nangieun iblis. Berbagai kagorengan tak eta menangin iblis. Model kumaha cek Abu Jahal? Model lenong. Anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong teng ting tong tang ting tong gambang ngaranna. Tak eta teh nangin iblis bejakeun. Aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blang blik dung. Naon sia eta ngaranna? Kendak tah eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis. Nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh? Tuh nyahoan kabeh. Jangan sok ngadengekeun. Tah eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah. Nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan. Naon ngaranna? Cepat. Sesok teh jauh bae. Aya ge jauh di atas sia lah. Sia isim no gabejakeun. Tuh organ. Tak eta teh buatan iblis bejakeun mangsa persurunan. Nusok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna? Tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae. Tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mata hayang datang ka beres. Anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999. Wah angel kene geus bere duit bae geus tinta ilit. Angel tah geus. Aya 10 mah tungguan geus kurang. Eta geus sarua buatan iblis. Oh, nu kos itu buat iblis. Jaipongan buat eta cak iblis. Cak iblis ieu mere nasehat, mere nyaho ka Abu Jahal. Eta bere nyaho tah bangsa nu kos karar itu teh buatan iblis. Tah lamun salat, puasa, zakat teh eta nang Allah. Masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah. Mushola, majelis salim, pasantren eta nang Allah tah. Lamun nelayan nang jurig tah. Nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah. Cak iblis ye. Tah urang jadinya hopan ngaji tafsir bener tuh. Nah bener tuh. Anu sok kadinya saha? Kan sia sarua bae. Sia ngabenerkeun ongkoh, asup ongkoh. Teh aya di dieu ge nu sok asup kadinya nyaho geus aing hulu-huluna tadi geus sasalaman jeung aing lah. Pokona nyaho bae pokona mah. Potongan kitu potongan nelayan kajen kuku mah. Sapotongan kan jelema teh. Kapanggih jeung ieu? Ieu mah potongan mushola ye. Kepanggil sih masjid dia potongan lain. Iya iya mau potongan musola lain masjid lain ya. Iya oh iya nelayan ya. Ya watusan nelayan. Potongan buk na gitu lain doi nusokan nelayan. Oh
pokoknya mah tina cukuran lagi geus kadele orang ini katempo atuh jelema mah geus pokoknya moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si aya nyawa mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sor make sorban jero sia gege kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya pokona aya bae aju kadinya mayar pokona mah sia mau duit bae ka ditu geus kan nelayan bakal kapan emang gaya nyaho lain pemain sarua bae tah dibejakeun teh ku iblis oh itu aya kitu mah iya ieu teh jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil tak eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun deui utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad tak eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeranna ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu maju engke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese lamun teu mah aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geueumeuan eta munajat ke pangeran setan beulikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ya teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna anu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa biasanya aku bisa getilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan sia acak nu kumisan teh atuh kitulah sehat-setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot itu geus teu diurus buuk teu diurus sararawigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumis teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan geus aya engke di lembur eta utusan setan tanya aju bae kela nyenget menyan tutupan di mana ujang di mana abdi di bojong na di mana di dinya pengkolan itu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya ke lagi senget aya naon manggil kula ulah teh keur istirahat
di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon ieu urang bojong minta tulung unaon dagang eleh saing gampang belum lu tetanggana sial setan lu goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi teh bokos kitu mah atuh ditingkep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make seunut ceng bojong aya carana bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaanna bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujianana ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejes kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ke Gunung Kencana nya sial jasa juring takos gitu ceng oh di kumana ieu hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas ka ditu ka Gunung Kawi puas tah mah dek ngamonyet dek ngaorai dek ngabedul babari teh mah di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusanana di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah ujang mundek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ge ti pangeran setan-setan keneh eta teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusanna di gelam aya di dieu di Teureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh ieu horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapali nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyarita Allah Ta'ala khaliqun nasi wad dawab wal an'am wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning mau kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turun ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamaknaanana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeunna wallahu a'lamu bimuradih eta para kafirin-kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikeun syarik dijadikeun sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggapna Masya Allah jadi ngomong geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran
geus bae kuarima urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng tak eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu ngerusak anu nyieun sok ngerusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran nangieun Allah makhluk keneh eta teh tapi ku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia sembah patung ku sia sembah makhluk ku sia nang saha eta jana nyembah ka makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin naudzubillah min kadar wa khalaqahum nangieun Allah setan ge deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk setan teh parentah setan nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus le mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mamanitarariis ngeunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gableg cicing di imah anu butut pemandangan sehari-hari na motor sakitu baragus na mobil sakitu baragus na imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haji eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati cek ieu kan zaman modern aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan ieu geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang ngawarung kos kitu doang mah tuh datang ka irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya ka dinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh aja ya enak tuh kade kula mah ieu dikonsultasi ya tuh Mas obrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae ieu mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna guguruna sok loba tatanya usaha bae lain mah Pak Haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ieu masyaallah ulah mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup ulah teu asup mun teu asup tah kos kitu teh tah tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lan terus bae mah kos kitu geus bawa Kang Haji mah ka ditu ieu mah da ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru kitu ieu mah dagang bae ieu mah dagang ge jabang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu
Batu sia ka Dedei ku ari halanan oh malah ka bebejakeun heeh kula ka Dedei nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu milu jeung mengaji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut bedah itu batu saya tidak milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh bakos kitu mah tuh nggak usah lulugu nang warung gitu dikira atuh sia angel keneh bakos gitu syaratnya kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup kitu ulah itu sanggup kitu ulah lamun sanggup atuh teu naon aing mah ngabejan mah mendek itu aya diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh boh aja geus aing rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim agak satu lah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna wese sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing mese paling salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan teh benar keur ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ka hate aya nu ngabentuk aki-aki setan ge sarua bae mentek sing ada basa aki-aki ya kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu kumaha carana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal diberi bonus urang titip diberi bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah teh capina fatul muin riba ulah ka make fatul muin lah nah jelema susah sih make fatul muin lain pan sakanya hoing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad kos kitu mah nu da di daleuna ulah fatul muin mio tad mio tad oh udah starter lagi mantep jasa tad kok mah sakupi nu eta teh nu naon ga beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotaan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mana kita mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus seulana nu kos kitu ulah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge komo di pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meunang Avanza ka ditu ngeunaheun tad je teu eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit udah sok ajuri bari bakos itu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge kusia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang es ka aing ka dieu isukan
ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae setan make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nah geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos gitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos gitu mah di bener oge ye dibuka ku sia kitabna pengsong-pengsongkeun apa kitabna geus atuh karena kadang baik jangan ngarik nyana subrut aduh boga mio kadeuleuk ku batu meuli Avanza drek-drek teh ditangkap tinggal hulunya na bae dipantok-pantogkeun pokona asal kaluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieu nantang kiai segala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus tanggung jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu mangeranana teh ki ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya mangeranan ka setan kudaon atuh make mangen jangan cai mah teh mangen komis riba siar setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijieun gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh ceku partian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolol jas ngeboh Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah blood Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awewe Allah ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disifatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa di anna lahu waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang karari itu ngomong nata Nasara ngajelaskeun bahwa Masih anak Allah atuh amun Allah boga anak mameureunanan atuh kudu boga pamajikan kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan ja Gusti Allah malam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah nang Gusti Allah kabeh ieu kamari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah bumi kabeh nangieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nangieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nangieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangieun Allah
Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan. Kabeh ge pandang nyeun Allah, Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi, nu mantak badi'us samawati wal ard, nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah. Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyeun sasaha ge. Urang mah urang kuari deuk nyeun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk alam mana ieu teh deuk ala timur, deuk ala Mesir, deuk ala timur tengah, deuk ala Spanyol atawa deuk ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh deuk niru-niru mana, deuk niru Arab, deuk niru Belanda, deuk niru Amerika, deuk niru Paris aya gambarna, atawa deuk niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh. Urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Nu matak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya. Hayu cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh. Teu kudu make contoh-contoh. Bapana kos kieu, mana kos kieu borosot, anakna lain deui. Akurkeun sadunia aya teh nu model kos kieu moal aya. Bapana hideung, anakna bapana hideung, mana hideung ai borosot putih. Heran cak bapana mah nya aing hideung, mana hideung ai anak putih. Pasti sia main jeung tatangga. Kajen gua kumaha teu percaya aing. Aya deui bapana putih, anakna putih, pamajikanna putih, aya anakna hideung sia de. Kurang curiga bisi anak boga boga anak hideung sia de. Lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh, nyieun manusia, nyieun langit, nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh. Badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah. Langit serta eusina nah nyieun Allah, bumi serta eusina nah nyieun Allah. Berikut setan-setan juri kabeh nah nyieun Allah. Eueuh nah nyieun salian Allah. Anna yakunu lahu waladun walam yakun lahu sahibah. Nah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga. Biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan, pan Allah mah teu boga pamajikan. Justru lagian Allah kabeh ge atuh. Lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan, lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti. Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh. Atau boga mitoha atuh bare eta kos kitu tahu jasa. Tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah. Cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah. Cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah. Cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah. Pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah. Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak. Jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai'. Jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah. Langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningangeun ka langit jeung eusina. Bumi jeung eusina nang yen Allah uningangeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah. Nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh. Jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah. Nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin. Pangeran seluruh alam. Nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur neuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jembae lapar cak kenang nyahoan
aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyawa. Aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyawa. Aya anu aing mendek ngaji bae menghindar besi aya anu nagih Allah nyawa. Kajawan kabeh. Aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyaho Gusti Allah. Eueuh nu teh nyaho Gusti Allah kabeh nyaho kereteg-kereteg hate urang leumpangna getih nu aya di jero awak urang nyahoeun kabeh. Nu mantek lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah ya Gusti Allah neleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat ngeudah ibadah jadi urang dek ngala wudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu geuna ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur di antri pan ngalawuduna ya di imah kalau bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakiteup ya mun can bisa kos kitu nago gue urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur ditapakur eta dihandap bangun dari wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh susuk omong nasa kebarang rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung mah atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadengekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadengekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung ieu pake napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap ieu teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleuh jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus hampura bae Gusti tuh urang rek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting
penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk galau dunanya atuh cara moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitungannya kok gitu salat ngawuduk kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar waalaikumsalam karek deh tamat tahajud TK apa kos gitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sumut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang tah eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri sok inget ka Gusti ampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pancek tadi ge wa khalaqa kulla syai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti ba maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udan sih udah sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi nu rapih mandina manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah deuk tahajud sorga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut gitu tiris Gusti haneut tiris ya sales mas ya isukan tuh bener isuk-isuk ngingsek tuh gara-gara saya nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong bohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakubata di tabakur gas kamu salah musalah Allahu Akbar nu pae karena tadi kerberang nyatabrakan pae sok buka pocongna di kaca teh lagi sholat tahajud dia ayana teh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan tahajud cepet awat lo ngomong aya pocong kadeuleu bang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh
setan teh wa khalaqahum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sieun tapi lama mantang ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nangan gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup diuk aing salat goda aing kusya moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu akbar aya pocong deui teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi gandap roba-roba pan setan karakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah ini deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos kitu ge jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sia kada anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumpur itu oh jauh bibi ayo berangkat di atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek dia ada parangsan aing teu bisa babacaan beneran parang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun fuh aya keneh bah manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing dia yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun fuh cuma ngajubleg kene bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg kene tolol meureun dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih kene can ilit kene ja biasana ku ayat kursi ge hiber leuyit padieuh henteu datang nyana kadenya cekel bebak sial orang takal kadong di kapur Masya Allah ati bahasa Quran ge moal leungit cek nya katipu aing orang dek Agustus di kapur mau bisa ku babacaan teh makos kitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cek nya lajak duborangan bahwa sok kusorangan kene kusorangan sebenarnya eueuh naon kusorangan kene ngajurig-jurig da padahal eueuh naon borangan teh kos kitu kos kieu jelema de kondangan begitu de kondangan diengkeng-engke lantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak kondangan kayak mana oh rame cara dirinya tuh kondangan ayo guys berangkatnya pan asup make batiknya nanti malah tas salinan maksudnya besi kotor karena lagi hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ya mah horenganan oh tadi teh meureun lempah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan
nyana asup ka jero make batik, di jero diganti make baju putih, celana putih, baju putih, kopiah putih. Bahkan maksudnya teman-teman saling di jero lantaran deka ondangan besi kotor, bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batikna dipakai baju putih nges aja sorban dikalurkeun ka dia putih deh beres. Barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastikna, barang dibuka ke cak tukang beca pocong ka beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh. Cenah saha pocongna? Ieu pocong tadi make batik cek eta kuar pocong. Salin di jero beca pajar pocong. Katipu ta eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae. Jajadikeun aya jelema keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad cenah cekeun ieu bae ya. Besok ngaji teh mingguan ieu dengeunah biasa pak teh bener pas keur kamarina aya nu maot. Pentingna teh aya kosrek. Kresek. Wah, asana. Tadi ada 4 letiknya. Kosrek. Asal kelenger didinya. Kerasa. Ah, cagara ieu mah dengan goler bae ya. Ya. Iya goler dia kan. Tapi terus baik korasa tetap punya anak kieu bae. Datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna. Nu kekeresekan aya keneh bae. Sakit eta jurig dikeur penting can balik keneh bae. Datang ka jam 4 di deuleu ku nyana. Masya Allah. Orenganan ucing plastik dah asup ka dieu. Jadi lempang lah ucing ya korose katuh. Goblok aing katipu ku ucing. Emang nu borangan mah kos kitu. Dia ulah borangan nu mantak ge biasa bae. Coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh kan berani. Ye. Lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran. Dah, pocongan. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sia jeung sieun aing pocongan. Ya, tampiling sia ku aing barang set eueuh ieu pocong beneran. Kagak dapreknya da di dinya. Tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah ndek naon bae ngaganggu ka aing harang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti ih atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia eta bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing ha lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu ta eta ulah boga kasih jeung moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus ti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum
Pangeran aranjeun kabela ilaha illahu teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah. Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara. Fa'budu maka ngaibadahan aranjeun ka besok ibadahan Gusti Allah wahiduhu. Tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil. Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara. Geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Ka Gusti Allah pasrah. Allah nu jadi wawakil. Allah anu ngaraksa jeung ngajaga. Pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah. Mantep jasa. Tah hayang datang ka dinya teh ya. Teu bisa lamun teu ngaji. Teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah. Hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa. Moal bisa lamun teu ngaji. Urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae. Nu ngaji bae di pondok pesantren. Mantep